Nah, saya datang we. Anu marengan si Gatot Kaca apa sia tadi? Heeh. Keun antep Gatot Kaca jeung itu aing jeung maneh. Alah. Ngenalkeun atuh. Saha ngaran maneh? Aing Purabaya. Purabaya nurutan Gatot Kaca sia. Hade tangaran Purabaya euy. Macak aing lamun boga anak teh ngaranna eta. Ya, ngaran si dewek mah ralus wae. Euy. Ngalatenge. Ujung mutu. Aya kitu. Anu peget beuki jatuh. Ih, si goblok. Boga reboes kekepehan. Anu berwes kudu dipaehan. Anjing cek aing jawab. Kasih beureum ngalasai. Kayak gitu. Anu beureum bau cai. Goblok, memang naik teh waduk. Ngalah tutut. Nah poho saja. Ngalah tutut meni loba. Naon? Heuh urang Minang. Eda si anjing teh rame. Gitu saja aing goblok. Sok. Ngetrek ka aing. Wah, oi gede teuing lawan teh ieu. 17 ya. So, Geus kolot manehna mah aing mah karek mulak hiji atuh. mulak hiji oge deuleu aing geus 14 tahun mah deuleu. Pohang jeung anjing lain mulak hiji. Woi, tuh, wes apa? Tuh, wes. Lain ngetrek teh lieur euy. Marukana kumaha Beda maneh tukang ulinnya. macak teh gebleg duit oge aing mah tukang ulin. Tah, weh, sate punya. Aya anjing. Aya. Goblok ngajenggut. Iya. Aing teh deuleu. Tah, weh, sate punya tuh, puyo. Waduh. Iya. Labu ya. Meni atoh. Alah. Ngunaheun kitu eta seuri. Weh, sate punya. Si goblok. Weh, sate punya. Anjing jadi euy. Tetulus seurina tetulus. Udah nyeri anjing. Alah. Weh, sate punya. Tuh ya. Jorang sih mah. Lain jorang goblok jabakan tahun. Jorok sih mah. Porno aksi cece. Lain meni gede kitu euy. Naon? Eta bobogaan meni gede kitu. Ya heuh anjing jadi urus. Kumaha teh ngurusna? Naon? Hayang gede kitu. Hayang mana gede? Hayang. Bener? Heeh. Apa itu kapal terbang? Nah, hayang gede tahun dan nyakeun kapal terbang geus teh. Oh, nyaho teu. Nyaho. Ha, syukur aja nyaho mah. Goblok teh nyambung pisan.
hayang gede mah dulu milu gerepe ka tentara naik kapal terus milu kana parasit ngagajeleng ti luhur maneh mah tong make parasit mawawe dudukui bane matalian lain hayang gede dengekeun heula tuh dongengna prosesna dengekeun heula hayang gede mah sageus da ngagajeleng tina kapal teh pan ngoleang bek ka handap ngagedean lain ngagedean pae haji kejina ambekeun euy hebat ya jelema teh usikna lamun ambek mah kete kacapruk jurusna teh eueuh. Murkana aing nek kapancing meureun. Sok sialah urang pahina-hina, urang pamek-amek. Lamun amek teh berarti eleh. Sok panyarekan-nyarekan yang aing. Si goreng patuh, si aji, si kurang ajar, si bangsat. Si peget. Si bukiti using, si ketos, si nongtot bool, indungna jeung bapakna eta teh jurig jarian. Wah, mau amek ini. Sok maneheun. Walila aing mah. Ade teh cineukeun naon? Banyarekan aja kayak nomor. Kabeh-kabeh teh ya kapancing licik siapa kitu ah goblok ieu mah banyarekan lain deungeu sok deui atuh sia si jiga karpet mulai jauh bawa beureum sia teh tuluy disiksik dipake sabaraha tuluy dihakan ku aing ngeunah nya ngeunah tuluy gede ngeunah mah aduh teu ambek keneh mah jeung maneheun bari hayang amek mah nyaho indung maneh nyaho ya indung aing mah nyaho dan ngalahirkeun aing tah sia biji teh lain tinu biasa tidak naon tidak bool bareng jeung cacing aja kira teh ngomong teh ele ambek ele aduh nya euy aduh alah rame kieu ya jeung gelut mah
Aduh anjing tu dicowok anjing lah. Aduh alah. Alah. Tong bola dia nak tu anjing rada ada anjing. Bola dia dah tak alah. Goblok. Sia nu ngena. Aduh. Hatur nuhun. Kade sia, kade. Hatur nuhun. Sia ngena aing menderita dulu.